Cek cek jiwa lupa. Geus saged ka mana itu teh? Pada dakwah. Oh, sugan teh olahraga ya. Dek ngagibegeun awak gitu. Nah, hari make iya terus mun make krapus mah puguh ya kan diikat juga rek nyawer ya. Oh, dek nyawer. Rek joget ya. Nah, Ngagibeg gitu, ngagibegeun. ngagibegeun awak gitu. Iya. Oh, sok ngagibegeun awak. Sarah. Nah, gitu. Kurang sehat hayang olahraga jarang gitu. Gitu. Ada olahraga da aya nu sering teh wargi peda eta we peda boga pabrik roti meureun. Jadi olahraga. Ngolahraga eta. Tah urang dina ieu nya Kang Wonya. Dinten ayeuna teh urang ngonten teh urang ngobahkeun awak. Oh, kamari kan tos ngarobahkeun sirah. Ya, naon istilahna nya. Ayeuna aya oge obahna. Di belah mana cenah lingna teh? Dieu tah. Oh. Ling ngobahkeun istilah-istilah ngobahkeun sirah, ngobahkeun panangan, ngobahkeun sampean nya, terus ngobahkeun soca ke atas. Ayeuna urang cobian istilah-istilah dina basa Sunda perkawis ngobahkeun awak ayeuna mah. Jadi sok kabeh awak. Awak. Gitu. Badan gitu ya. Badan. Raga. Sok atuh urang geura ieu geura dibuka heula. Aduh, ruas kering minum. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayah kieu paluarti sadayana tepang deui di Padaringan Channel. Sim kuring Aba Wowo disarengan ku rancangan sim kuring Mang Udin Senso. Senso. Ya, Senso. Mang Wowo bedog. Pantes Senso. lebih modern. Nah, gitu. Ken atulah. Senso itu. Itu penting Mang Wowo we senang. Obahna awak. Naon obahna awak teh? Istilahna awak teh keseluruhannya. Sakabehna berarti kan dengan ukur beuteung, teu ukur tak-tak teu. Tapi sadayana awak. Ti luhur sausap rambut dugi ka hadap sahibas dampal. Tah eta. Ayeuna obah-obahna naon wae istilahna. Gitu kan istilahna. Timiti aya kan timiti orok nambikeun ka tos bade ruangeun. Pasti ngobahkeun awak gitu kan. Gitu kecuali nu lumpuh kadang-kadang ngobahkeun awak oge kan nya. Nya. Meureun biasanya kita we paling gitulah. Tak itu para wargi sadayana dina dinten ieu dina danget ieu urang cobian medar perkawis istilah-istilah dina bahasa Sunda. Nu tos biasa loma di orang Sunda. Perkawis ngobahkeun awak. Awak. Timiti ieu timiti luhur ka handap artinya upami awak di dieu nya selain awak badan hungkul da urang awak teh badan cenah nya ai badan kan ai basa Kamalayana badan teh. Ya, gitu. Ngobahkeun awak naon misalkan anu resep kana dangdut sok joget anu resep jaipongan iya ngibing anu osok naon olahraga itu ngobahkeun awak selasa biasanya urang ieu kan we urang heureutkeun we ku ngengklak we lah ngibing ngengklaknya ngengklak eta teh ngobahkeun awak. Nyata ngobahkeun awak biasana nuturkeun kana soanten musik biasa namanya wirahma lagu. Wirahma lagu. Eta ngengklak. Jadi anu joget anu ieu anu jaipongan istilahna teh ngengklak biasana. Ngahaja ngobahkeun awak tapi pikeun nuturkeun musik atawa memang manehna keur bagja. Keur bagja henteu ngikutin musik hungkul, nuturkeun musik hungkul tapi oge misalkan mainnya menang kabungah sok ngengklak. Ngengklak eta teh istilahna
kapangaruhan ku ieu pangena ku emosi bagjana jadi nukeun ka teu sadar mana ngengklak. Misalkan rapotna alus gini. Ah. Aya laguna gini. Rasa guliga rapot alus angkana. Seri jeung surak. Gitu. Ya ngengklak. Eta ngengklak mah teh ieu ti murang kalih nukeun ka sepuh sok aya nu ngengklak. Kadang-kadang mah anu gegeran mah geuninnya jauh keneh oge misalkan tatabuhan si ngadepok. Geus ngengklak di imahna. Sok aya teh. Padahal anu iring-iringan ka belah ditu mana di dieu. Iya teh eta. Tapi da hate kuat ya gitu. Ngengklak. Kadang-kadang mah kieu ya tong maka kitulah anu resepna dangdut teh nya. Sa dangdut eraan si manehna teh. Teu resepna dangdut di imah mah sok joget, sok ngengklak. Nik ieu ngadangukeun dangdut. Aya pas di payunan ieu misalkan payunan panggung di ieu di nu hajatan. Di belah dieu pamajikan. belah dia mitoha. Kumaha yang ngengklak dina jero curug dina jero saku kikieuan Allah ada ngengklak sih bakat gue itu tapi saya naon suku gituan tah ada ngikuti wirahma teka rasa nyaho-nyaho digedegungkeun ku majikan sing boga KR naon eta ngengklak anu kadua Malik Malik mah ngarobahkeun awak nu asalna misalkan kieu nyang hareup jadi nukang jadi Malik. Maliknya. Eta Malik, tapi kabeh ya sadayana sadayana. Jadi badan. Janten berlawanan arah. Ya. Kumaha bala-bala dibalikeun. Tah gitu. Malik. Eta. Ieu mah dinu awak tapi. Berarti kudu nya Malik mah kudu totalnya misalkan mun asalna nangkuban jadi nangkarak. Eta Malik. Nya asalna kahareup jadi katukang. Gitu. Kagigir jadi kagigir katuhun kagigir ka kenca. Tah urang ge can ngebahas soal eta tah. Hareup tukang gitu. Oh itu ngebahas eta we. Oh iya lah dari segalanya. Salajengna nangkarak. Oh tadi kasebatan. Tah soalna kasabit-sabit tadi nangkarak. Nangkarak teh posisi ngedengkeun awak. Aduh ngedengkeun awak ieu bahasa naon ieu. Ngedengkeun awak. Tonggong karena alas karena iya dadampar karena nah dadamparna mah kasur dadamparna taneuh atau napi kumaha awak yang hareup ka luhur. Eta nangkarak. Tapi keseluruhannya total sadayana badan. Sadaya badan. Aya mun ieu nangkarak bengkang. Ya, eta mah labuh anu nya nangkarak. Nangkarak bengkang gitu. Eta terus aya oge sabalikna tina nangkarak ngedengkeun awak anu bagian hareup awak nangkub siga turun panci matak disebutna oge nangkuban. Nangkuban. Nangkarak nangkuban kira. Di Palitongo geuning aya gunung Nangkuban Marahu. Tangkuban Parahu. Soalnya sepertos Parahu nuju nangkub teh eta nangkuban teh eta perkawis nangkarak nangkuban ya kan eta kan istilahna eta mah istilah dina ngedengnya dina ngagoler istilahna makan malihan dina kawi barondari geuning nangkarak asal luhureun bahaya nangkarak asal luhureun mah nangkuban asa handapeun eta anu teh da nangkarak nangkuban ge penting pisan teh dina kahirupan rumah tangga mah Pak. Nya. Yang geus eta malanya. Lanjut. Kadang-kadang ya kan nangkarak baeud eta nu maot dengan nangkarak baeud dan nangkarak bari baeud nangkarak baeud. Eta teh kan nu maot. Ya nangkuban tapi teu aya nangkuban baeud soalna teu aya layon anu ngahaja dikadengkeun bari nangkuban. Teu aya duka di Papua mah. Atanapi di Uganda mah. Salajengna diuk. Diuk mah mosisikeun awak. Anu jadi tumpuanana imbit. Bujur. Ulah seuri atuh mah. Henteu, kadi itu. Bujur. Imbit atanapi bujur pamirsa. Tah gitu. Jadi posisina sapertos abdi kieu. Boh tiasa ngangge pelantara misalkan kursi. Eta tiasa tapi langsung kana dadampar. Posisina nya ditahan ku imbit
kadang-kadang Jujur, teh, bari kadang-kadang bari sila emok nangunjar jeung rea-rea deui gitu. Eta mah bahasan sakonten tah posisi diuk. Kayaknya diirit-irit atuh gitu. Pokoknya ditanya diuknya duduknya ini soalnya ini sila aja. Soalnya ini bertepuk kepada bujur gitu kan. Nah, nya eta numpuna kana bujur, jadi kana bujur. Kana imbit. Iya. Posisina tiasa sila, emok atanapi nang hunjar. Seueur deh. Eta mah posisi suku berarti nya. Yeah. Posisi suku pas nuju calik. Atanapi sila tutug atanapi ya. Tuh lo oke irit-irit. Ulah kabeh di borojolkeun. Tah gitu. Eta diuk. Aya oge naon deui nya? Misalkan ngadangkak. Ngadangkak ngaraja. Ngadangkak, abi mah ge ngadengkak. Sami wae ngadangkak jeung ngadengkak teh eta keneh. Siga ngadangkak mah muka sampean rada lebar. Split meureun. Untuk split pisan Split mah gede teh. Ngadangkak jadi mukakeun ieu biasana mah aya anu bari ngagoler atau bari calik ngadangkakna teh kumaha we gitu kan biasana identikna teh sok ka istri gitu. Ngewa kade awewe mah tong sok dungkak-dangkak tuh. Gitu kan dungkak-dangkak mah muka sampean dina posisi bade calik atau napi ngagoler muka sampean rada anggang gitu ngadangkak nah gitu. Misalnya sama pami tujuh olahragi tadi gitu kan ya kan daerah bawah misalkan nya gitu jadi makin ngadengkak teh makin bagus gitu ya makin saya kan split ya gitu. Split eta mah. Ngadengkak lah nya. Eta. Ngadapang. Tah aya ngadapang. Naon ngadapang teh? Nangkuban. Tapi bari jalannya. Bari maju maksudnya. Ngadapang mah nangkuban tapi dada diangkat ditahan ku siku. Oh, tapi teu maju. Henteu. Eta mah tiarap. Sanes aya engke bahaseunana. Aya na we atuh. Angka. Ngadapang ya. Ngadapang teh eta mah jadi nangkuban dada diangkat ditahan ku siku. Biasana sok bari keur nonton atau eta ngadapang. Sami jeung ieu teh. Naon teh arina teh? Oh nya ngadapang gitu nya. Nya ngadapang. Mun nangkuban mah. Nangkuban mah sadayana pami. Kadang-kadang bari kagoleh gitu. Pami ngadapang mah. Kalau ieu mah diangkat. Nah, gitu. Lah ngadapang. Iya. Aya deui pami sukuna diangkat. Lalanggiran. Lalanggiran. Tanya bade kadinya abdi teh mung dipilih sok atuh bahasa. Lalanggiran, tah eta lalanggiran mah ngadapang tapi sampean diangkat. Nya. Bari nangkuban kan. Sampean nu pengker diangkat dugi ka tuur. Tuh berarti nya. Tepikeun ka salah sawios ngabentenkeun beda deui ngaranna. Iya. Nangkuban, ngadapang, lalanggiran. Lalanggiran kan itu. Acan can beres. Aya deui. Ngalangsud mah. Ngalangsud mah nangkuban. Terus bari maju, biasana orok. Dek samemeh diajar ngoronang teh. Ngalangsud heula. Tah eta cok atanapi tangtara. Ya atanapi tangtara nya eta atama eta cek abi nu tadi tiarap teh. Oh tiarap. Gitu kan tiarap namina teh ngalangsud. Ngalangsud biasana nya eta bari maju lah atanapi nya maju tapi nganggo panangan ieu na teh. Benten deui sareng ieu, benten deui sareng ngoronang mah lempang. Tapi anu dianggona tuur sareng panangan. Eta ngoronang biasana nya seueur henteu murang kali hungkul. Da sok kadang-kadang urang oge sok perlu ngoronang gitu nya. Bahwa misalkan ayeuna urang lebet kana kolong ranjang, kolong dipan gitu kan misalkan perlu maju kadang-kadang ngoronang gitu. Gitu atanapi urang abus kalebet para mudag bangsat misalkan naon we nya. Mudag bangsat misalnya kalau bangsat lompat ka para kadang-kadang kan urang teu bisa nangtung teu bisa kadang-kadang perlu ngoronang yang ngoronang. Tapi ka ieu ka gorong-gorong teh. Ka tanah kang gorong-gorong gitu nganggo acok bodas. Nya kalur-kalur jadi presiden. Keras salah jeung aya. Tah gitu. Nyanda
Nyanda mah nyarande. Karena bantal sampean bari nang hunyar tanyana gitu. Teteh nyarande bari nang hunyar. Nyanda nyarande bari nang hunyar. Sampeana dilonjorkeun. Tapi tukang nama bebas. Kaindung budak bisa. Oh tiasa. Karunya we teh. Siga nu aya tuluina itu. Tak gitu. Nyanda nyarande mah beda kana tihang, kana bantal, atanapi kana tadi kana teng wajah gitu sawios teh sawios. Tetep eta disebatna nyanda nyarande bari nangunyar. Tapi sukuna bari nangunyar. Aya deui anu tadi kasabit oge mung teu acan kasebat nyaeta ngedeng mah ngagoler siga nu rek sare. Eta mah ngedeng. Gitu. Ngedeng. Da itu mah terang eta keur naon. Ngedeng mah ngagoler siga nu bade bobo. Ngagoler? Ngagolerkeun awak teh ngedeng ngaranna teh. Prosesna atawa entung posisina ngagoler terus ngagoler. Posisina geus ngagolerkeun awak teh namina teh ngedeng. Baheula mah juga ngedeng heula tuh di enggon. Alah ada budak kayak Allah ngacai cek akina teh tuh gerang ngedeng lah cerun lah gitu eta salah sawios robah-robahna awak dina ieu aya oge ngadayagdag ngadayagdag mah siga tadi nyang saya acan nyang saya acan naon heula ya nyang saya lain nyanda tadi nya nyanda nyarande tapi bari ngadang heuk ieu mah ngadayagdag bari ngadang heuk eta ngadayagdag ieu nyanda nya tapi bari katukangan teh ieu nyanda nya tah eta tapi ragu sirah beda tapi biasanya kan ngaruh karena psikologis psikologisnya keur naon maneh biasana teh mah keur loba pikirannya pikiran atau keur ngalamun jero gitu kan misalkan hayang kawin deui tah misalkan eta jero bisa jadi di sisi ada indungna budak keur nyiksikan rada tarik gitu bari manyu da urang ngomongna bari tarik gini ira kadengeun urang ayeuna lajeng berarti nyang sayanya nyang saya mah nyarande oge tapi nyarande nanti kulantaran susah nyang saya bari bingung wajah iya rarai katinggal loba kasusah gitu biasana panona tatapan teh ka mana kosong gitu eta nyang saya teh atarafi kaliwat capek oge kan biasa sok nyang saya kan kaliwat capek gawe kaliwat capek geus teu bisa ajeg-ajeg deui nyang saya begitu ngadu nungguan 10 menit sare nyang saya mah ieu jiga nu teu walakaya nah eta tapi ari teh anu jelema anu ragreg ti luhur nyangsang nyang saya eta oge salaras nama nyang saya gitu tah eta panginten salah sawios parobahan tina ngobahkeun awak istilah-istilah dina ngobahkeun awak mati tadi lempang diuk tangkarak nangtung ngengklak ngadengkak teh lalanggiran ngalangsut jang saya nyanda tah kita ngedeng eta teh pindahan-pindahan tapi sadayana awak pokoknya sadayana awak anu mindahkeunna henteu suku hungkul da suku hungkul mah kan istilahna sorangan kan tak siga kamari ngabahas suku hungkul ngobahna suku hungkul atanapi misalkan pananganna hungkul atanapi misalkan sirahna hungkul socana hungkul tah gitu ieu mah dina obahna awak mangga pamirsa kanggo ngeuyeban supados misalkan di abdi mah aya oge istilah anu ngobahkeun awak teh disebatna kieu gitu misalkan nyangigir kacang kalebet kan tadi nyangigir mah biasanya kan ngadengkeun awak bari jeung posisi awak ditahan ku gigireun awak ieu mata disebut nyangigir nah gitu nyang hulu mah ngobahkeun awakna teh nuturkeun naon misalkan nyang hulu ngaler nyang hulu ngidul nyang hulu ngetan gitu nyang hulu eta istilah-istilah
ngarobahkeun awak. Mangga sekali deui pamirsa kanggo ngeuyeban ieu konten supados janten pedaran kanggo murang kalih urang nonoman salajengna eta supados langkung mangga disarungsum dina kolom komentar. Kamu enggak pamirsa sadayana. Nah, gitu panginten Pak Kang Wowo dina danget ieu ngabahas perkawis obahna awah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Sakitu wae anu kapihatur. Bobosa panon carang sapakan. Neda agung cukup lumur jembar hapuntenna. Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.